Halo sobat, di dia abdi wade ngadamel vlog abdi hudang jam 7 dinten Sabtu sareng kumargi dinten ieu aya latihan paduan suara. Abdi hoyong ngagoreng tentang heula sateuacan angkat. Di dia abdi langsung angkat ke tempat latihan. Janten abdi di dieu sareng sabaraha rerencangan saparantos waktu istirahat sumping abdi sareng rerencangan nuju balanja ka Indomaret. Pondok carita latihan dimimitian deui. Sapertos kieu kondisi latihan telat nunjukkeun latihan jam 4. Dibubarkeun sateuacan abdi mulih, abdi yel-yel heula bareng babaturan. Pondok carita kuring pulang ka imah grel. Tungtungna abdi salamet ti jalan. Ieu abdi nuju ka imah abdi. Ieu pamandangan magrib di lingkungan rumah abdi. Peda abdi katiduran di sore eta, abdi bangun jam 9 dan abdi kanggo nonton film. Mungkin sakitu wae vlog kali ini. Terima kasih. Hatur nuhun.